Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan dongeng Sunda di kana YouTube Capruk Radionet. Anu disarengan kumang Caca di dieu nya. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, kumaha kabarna ieu? Mugi-mugi sapapaosna aya dina kawilujengan, aya dina parangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Oge sing ditebihkeun tina sasalat Covid-19 kitunya sing sarehat sakula wargina. Lancar, lungsur langsar ikhtiarna aya dina kamajengan. Carios anu bade diteraskeun teh nyaeta hanca carios wawales. Ieu teh carios anu diserat tahun 88 ku Ki Wangsa nya. Anu dina bagian kamari parantos kadugikeun kana siasat ruding saparantosna kasumpingan petugas polisi saperkawis katerangan leungitna Den Kustama. Nah, kumaha ieu ketak salajengna teh di ruding CS nya Cum Suis atanapi dan kawan-kawan gitulah we kapungkur mah dan DKK gitunya, DKK CS gitu. Nanging sateu acana sim kuring teng kendat bade nganuhunkeun ka sadayana ka para wargi kaum dangu netizen gitunya anu parantos ngarojong kana ieu kanal ku cara manco kana konten-kontena, nge-like-na, nge-sharekeun link videona, atuh anu parantos nyerat komentna, utamina anu subscribe-na. Boh bilih aya anu nambe sumping menakan ieu channel, alhamdulillah mangga hatur nuhun. Mugi-mugi konten-konten katampi supados aya notifikasi saperkawis konten anu bade atanapi anu parantos bedal gitunya masa teh. Mangga aya sayana diklik wae seratan subscribe anu aya di palihanapeun katuh video. Subscribe anu eta subscribe. Para wargi kaum dangu netizen sadayana mangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos. Urang lajengkeun. Aduh, Mama, perut Adi sakit, Mama. Aduh, perutmu sakit ya, Di? Kenapa? Nggak tahu, Mama. Mungkin tadi Adi makan lotek. Ya sudah, jangan panik. Obati saja dengan ini nih. Ibu bawa obatnya ya. Ya, lotek Maija. Lotek yang sungguh nikmat tiada tara. Dibuat dari bahan-bahan pilihan dan berkualitas. Toge, kangkung, kacang panjang, waluh siam, dan berbagai sayuran lainnya. Lotek Maija diolah dengan rendosan yang terlatih dan berpengalaman sejak 1929. Sungguh rendosan yang menciptakan rasa dan aroma memikat tiada tara. Anda sungguh tak akan menyesal menghidangkan lotek Maija bagi keluarga Anda. Lotek Maija sangat cocok untuk makan pagi, makan siang, maupun makan malam dalam suasana yang beraneka ragam, baik itu pesta ulang tahun, tahlilan, suasana camping, maupun dinner party. Lotek Maija tersedia dalam berbagai varian rasa. Lotek with black pepper sauce dan lotek with ice merupakan favorit dari lotek Maija. Lotek Maija. Segera kunjungi gerai Lotek Maija di kota yang tersedia.
Lung cangkang suuk dialungkeun ku Ruding. Meneran asup kana bahamna. Barang nyapluk deui. Aduh, bedus teh euy. Alah. Cek Solihin bari ngutahkeun cangkang suuk tina bahamna. Nu di jero imah jarempe. Teu lila kadenge suara jam tembok ngelenong 12 kali nandakeun yen waktu harita teh geus tabuh 12 peuting. Maranehna ngan karingadago sajam deui pikeun ngalaksanakeun maksudna. Ruding saged terus ngahudangkeun batur-baturna. Solihin wongkol anu teu sare teh lantaran sieun hese hudang nu matak manehna mah jeung tibatan kudu sare sakarejep mah mending melek bae cenah kitu. Tatang ngulisik hudang. Katempo cileuhna sagede nog beurit teu lila cengkat bari gigisik. Leos kacai. Gebrus marandi. Rengse mandina leos ka kamar. Gancang digaranti baju. Ngahaja ku baju anu sarua hideung malah make taregos segala rupa. Teu loba anu dicatur deui saenggeus saraged mah leos ti jero imah. Parman ngincit ti heula muru mobil Ruding anu geus ngajug-jerug di sisi jalan. Sup arasup ka jero mobil. Malah Nyi Sopiah oge milu lantaran bisa dipake alat pikeun mikat mangsana. Sakicep oge mobil geus ngadius kawetankeun. Nu ditujuna lintang sisi kota Bandung kiluleun Cicadas. Lantaran didinya mah cenah sore-sore keneh oge sok geus tiiseun. Hiji kasempetan anu hade pikeun neangan mangsa pangpang namah jelema anu ngaliwat kadinya. Komo dina wanci tengah peuting kitu jongjon pikeun ngajalankeun jahat. Keur mah palebah dinya teh toangan katurug-turug para roek. Leok mobil sedan bodas mengkol kabelah kenca. Reg eureun lantaran katengang tibeh anggang aya jelema keur nanggung babawaan sarta dina tanggunganana diseunggeutan damar. Mana horeng eta teh Mang Tamad bapana Ratna teh nu harita kakara balik dagang ti Bojong Soang. Kaparengan malem peuting eta aya karamean sandiwara. Jerut Solihin turun. Terus ngagentraan tukang kacang. Kituna teh bari gugupai. Ngan teu kacirikeun ku Mang Tamad mah da puguh sakitu poekna. Santeuna oge nyawang tinu rada anggang, pantes lamun teu batak katempo oge. Hei Mang, dagang naon? Solihin ngagentraan meunang 3 kali. Reg Mang Tamad ngarandeg. Kituna teh bari rurat reret kono poe. Hei Mang, Mang, saha nu ngagerowan? Surana mah lalaki. Moal kitu ari jelema niat jahat mah. Cek gerentas hate Mang Warsa, bari ngalengkah deui. Tapi karek oge salengkah kalenge deui Solihin ngagerowan. Dagoan Mang, kuring aya perlu ya. Solihin nyelengkeung, sorana niru-niru kolot. Tamad ngarandeg deui sarta rurat reret ka setiap madhab. Barang ngareret ka belah kaler palebah sasa katempo aya mobil eureun. Plong hatena Mang Tamad ngemplong sabab cek pikiranna tangtu mobil anu mogok. Malah salian ti boga pikiran kitu aya leuwihna dumeh tangtu nu numpakna baris meuli kacang atawa suuk ti manehna. Sanggeus tetela Solihin katengang, reg Mang Tamad ngarandeg sot ngalesotkeun tanggunganana. Priogi suuk kacang tapi Tamad teu kabat nyaritana lantaran irungna kaamber metuk meh bae kabasekan. Ah, kuring mah teresep kana kacang anu dibungkusan ku plastik. Tembal Solihin bari neuteup ka Mang Tamad. Peryogi naon atuh Aden? Mangga bilih halab-hab. Ta eta geura aya Orson buatan Majalaya. Mang Tamad nawarkeun deui daganganana. Oh, bosen Orson mah loba di imah oge. Tata. Lamun ieu
Nu bulat-bulat hidang kieu ya. Karesep kuring ya. Cek Solihin bari ngarampak kacang gondolo. Oh, eta. Mangga, kacang gondolo eta teh Aden. Hanya kal hidangnya euy. Coba lamun bodas. Pasti leuwih ngeunah ya. Wah, ari Aden. Moal aya kacang gondolo bodas atuh. Upami rambutan tah. Hidang jeung jalabrig. Mulih ti mana salira teh Aden? Oh, biasa we. Neangan nu herang-herang. Ngan nya kitu borora manggih do. Cek Solihin nyari tanah teu kebat diselangkung ngareret ka baturna anu harita ngawaskeun ti jero mobil. Geus kitu pok nuluykeun caritana deui. Ari Amang tas dagang ti mana, Mang? Ti Bojong Soang Aden. Bung biasa nama sok dugi ka enjing. Tapi bet dugi tabuh hiji ge atos-atosan. Jawab Mang Tamad bari menerkeun daganganana. Sabot keur ngobrol kitu para wargi kaum dangu sadayana. Parman, Ruding, jeung Tatang tarurun ti jero mobilna. Maksudna rek nyamperkeun ka Solihin. Srog maranehna kadinya, Ruding ngicepan supaya Parman ngawaskeun ti beulah wetan bisi aya jalema anu ngaliwat kadinya. Saenggeus tetela eueuh sasaha, Ruding ngicepan deui isarah supaya batur-baturna tatan-tatan. Tatang ngadeuketan Mang Tamad, kituna teh pura-pura ngarampaan kacang gondolo. Pertela Ruding anu jadi pokalna, leungit rasa kamanusaanana poho kana tetekon hirup. Imana goyah kabarung ku pangaruh setan. Teu sirikna nempo jalma teh sarua jeung nempo sato bae. Dina kaayaan kitu, sakilat Parman ngajawang leungeun Mang Tamad anu harita keur menerkeun pipiding damar tina kertas. Ranjug Mang Warsa ngaranjug awahing ku kaget. Katempona mending ngadeg-deg. Aden. Bade naon kitu Aden? Bet ngajawang abdi. Den, sing emut Den. Mang mah jalma sangsara, teu gaduh artos, teu gaduh kieu Den. Mang Tamad terjalan hayang lesot tina penyekelan Parman. Tapi batan lesot kalakah ditarikan. Wos, diam. Kuring lain rek kabegal. Tapi kuring minta keriduanana supaya anjeun daek dijadikan tumbal pikeun nebus maksud kuring jeung batur-batur. Tembal Parman tegeuk. Ampun Den. Tamad ampun-ampunan, wireh dicekel saterikna. Burinyai, para wargi kaum dangu seseukeut bedog ngaburinyai katojot cahaya cempor. Ranjug Mang Warsa ngaranjug. Leketai awakna leuleus, lir kapuk ka ibunan, kawas kapas kahujanan. Tina awahing kusieun, antukna Mang Tamad ngarumpuyuk, teu kudu ditenggel heula. Atuh puguh we ngentengkeun pikeun Ruding jeung Parman mah. Teu loba anu dicatur deui. Sakilat Parman ngaheumbatkeun bedogna. Kulahek. Mang Tamad nepi ka poe panungtunganana. Anu katenggang ukur waruga badagna. Sukma geus patalak jeung ragana mulang kanu kaguanana. Geus kitu gancang Tatang ngamparkeun boehna, buru-buru layon Mang Tamad dibungkus. Rengsek mungkusna regeyeng digotong ku opatan, sup diasupkeun ka jero mobil. Saenggeus tarapti dius mobil sedan bodas ka dius deui nyemprung muruka kidulkeun. Leok mengkol ka palebah wetan, semprung katempona meni nyemprung teu beda ti panah ngabelesat tina gondewana. Nu dituju ku maranehna lintang ti sisi walungan Citarum, nu pernahna sakiduleun kota Bandung.
Teu kacatur di jalan harita kira-kira tabuh 4 subuh. Geus tepi ke tempat anu dimaksudna. Teu kungsi meakeun waktu lila. Mayit Mang Tamad geus asup kana kuburan. Horeng para wargi kaum dangu sadayana. Pati manusa Rusiah pangeran. Sok sanajan keur betah kumelendang di alam jagad. Dalah titis tulis ti ajali tur tutulisan Gusti anu pasti. Tangtu datangna eta wangsit taya nu nyaho ti samemehna. Kaalaman pisan ku Mang Tamad salaki Nabi Iem. Ruding jeung batur-baturna geus ninggalkeun tempat eta. Sedang urut nyulik Mang Warsa ka tempo laladug. Sakur anu ngaliwat kadinya gawena ting lalieuk lantaran aya getih ngabayabah ka turug-turug sisi tanggungan kacang. Kituna teh ukur direret we lantaran dina kapanggihna sieun dijieun saksi anu matak pantes lamun teh mah ukur direret. Dumeh kitu kasieun urang dinya mangsa harita. Padahal mah teu perlu kitu. Lamun ngarasakeun masyarakat anu tanggung jawab, piraku kudu sieun ku sarupa kitu. Pertela lamun nya mah daek jadi saksi, matak nyokok kana bantuan pihak berwajib jero ngalacak kajahatan. Nya maklum zaman harita mah paroe kaum dangu can sadar kana kewajiban sosial, dumeh pikirna masih disimbutan keneh ku rasa kasieun. Dumatak pantes da itu teh mah. Ngan untung harita aya nu ngaliwat kalebah dinya hiji awewe pangawakan jangkung leutik. Awakna pepel tur ngeusi kulitna umyang cinekna geulis teh lain memeeusan. Mana horeng eta teh Nyi Rustini teh. Anu harita kakarasa peuting aya di kota Bandung. Kitu oge harita teh rek ngajugjug imah amangna anu pernahna di dayeuh kolot. Rustini ngajanteng benang sajongjongan mah kituna teh bari neges-neges getih nu ngabayabah deket tanggungan kacang. Moal salah. Peuting tadi pasti aya kejadian ieu teh. Sabab bet aya getih tur anyar keneh. Cek gerentes Rustini bari leungeunna ngaragamang kana tanggungan kacang. Terus cumpu campak kana tilam atawa dadasar tolok. Maksudna bisi aya katerangan ngeunaan anu menang kecelakaan. Tapi tetela teu manggih alamat, teu manggih nanaon. Anu kapanggih teh ukur duit 500 perak. Moal salah. Tangtu lain ku cara dibegal butuh duit. Tapi ieu mah aya nu ngabinasa tur aya patura patalina jeung persoalan dirina. Cek gerentes hatena boga sangkaan kadinya. Keur kitu aya saurang lalaki anu ngaliwat kadinya. Aya naon nyai? Bet getih meni ngabayabah kitu. Hah? Duka tukang. Buah-buah. Ieu mah dibegal nyai. Eta lalaki boga sangkaan kadinya deui. Dumeh di dinya teh memang sok remen kejadian kitu. Nya tiasa jadi Kang. Sawios nyai. Ku akang bari dilaporkeun ka nu berwajib. Margi caket ke kantor polisi. Cek eta lalaki beri ngadeukeutan tolok. Tah, saya kitu oge. Mangga sareng abdi we etang-etang saksina. Tembalna bari neuteup ka eta lalaki. Teu loba nu dicatur deui Rustini ngiringkeun lalaki eta. Kalayan tanggungan oge dibawa supaya dijadikeun bukti kejadian. Kaparengan teu pati jauh ka kantor polisi, teu kudu meakeun waktu lila harita oge geus tepi ka dinya. Rustini jeung eta laki bus ka kantor. Kasampak anu di jero kantorna keur sibuk. Salah saurang patugas di dinya ngareret kanu anyar datang, gancang disampeurkeun bari pokna. Bade ka saha nyi? Patugas netep ka Rustini. Maksud teh bade laporan, Pak. Margi, abdi mendakan tanggungan di sisi walungan teras aya ngabayabah getih, Pak. Tembalna teu asa-asa. Mangga kalebet nyi. Petugas nitah ka jero. Gek Rustini diuk
disangharepan ku patugas. Anu bieu mawa tanggungan cicing keneh di luar ngadago digenpen ku Rustini. Perkenalkan, nama saya Kardo. Abdi Rustini, Pak. Oh iya, silakan. Jadi nyai teh menakan tanggungan kalayan di sisi walungan. Iya, getih ngabayabah. Iya begitu. Patugas nanya kedua kalina. Ditanya kitu Rustini nerangkeun hasil papanggihanana ditetek sabalakana. Malah gancang ngagerawan lalaki anu mawa tanggungan tea. Maksudna pikeun bukti kana kecap-kecap anu diterangkeun ka petugas. Geus kitu mah teu loba anu dicatur deui. Petugas ngagerawan penjaga kantor supaya ngasupkeun barang bukti ka gudang. Nah, coba Nyai nawis bali dia dah. Sok. Cek petugas bari ngasongkeun buku supaya Rustini jeung eta lalaki nanda tangan. Sanggeus nanda tangan teleleda deui Rustini amitan leos ti dinya dituturkeun ku eta lalaki. Bade teras ka mana, Neng? Ka deui kolot. Oh, bade ka deui kolot. Kalau sana tuh, abdi ke bade ka deui kolot. Tembal eta lalaki bari imut sarta leungeunna katengang menerkeun samleh bajuna. Rustini teu nembalan, katempona ukur ngareret we sarta bari jongjon ngahan calengkahna. Palebah pamagatan bemo ka jurusan dayeuh kolot, reg eta lalaki teh eureun di dinya. Ari Rustini tonggoy bae lempang kakulonkeun. Neng, bade megat mobil di mana? Apaan di dieu pamagatan bemo jurusan dayeuh kolot mah? Neng. Cek eta laki nyari tanah ngahaja ditarikeun bisi teu kadangueun sigana mah. Sanajan kadengieun, tapi Rustini teu nolih paraoge kaum dangu, anggur ngajongjon hanca lengkahna. Pangna kitu, kahijina Rustini teu boga duit saperak-parak acan. Dumeh kekara balik ti pileuweungannya eta ti tempat na Kisamparani teh, nu ngubaran panyakit manehna eta teh, nu matak pantes rek teu boga duit oge. Kawantu mang bulan-bulan aya di pileuweungan. Salian ti kitu demi amanat na Kisamparani anu netelakeun Rustini jero balik ka kota atawa ka lembur teu meunang tutumpakan. Dumeh kitu amanat guruna. Sabrehan mah moal nyangka Rustini lantaran rupa narobah. Pon kitu deui papakeanana. Estu beda jeung waktu baheula samemeh leleuweungan. Ngan anu teu robah-robah teh kageulisanana wungkul. Suganding dung awewe teh. Kunaonnya? Cek gerentes hate eta lalaki bari jongjon neuteup kanu ngaleos. Nempo kaayaan kitu hatena panasaran gancang nuturkeun rusuhan. Neng. Sorana nyelengkeung, kituna teh bari sasaledak teu ngingetkeun luhur trotoar pinuh ku jalma. Sangeunahna we lumpatna teh, ku sabab teu nempo tincakeun ngan jedug we tarangna diadu jeung salah saurang anu di dinya. Teuneuh. Anak-anak lompatan telur. Maaf ki sobat. Maaf. Tembalna pondok berebet lumpat ti paparetot lantaran bisi kaleungiteun uraganana. Kaparangan palebah parapatan, tah. Rea jalma katempona ngagimbung tukang akrobat. Sedengkeun anu lumpat tonggoy bae. Jedug deui sirahna paadu jeung aki-aki. Ayo. Cungkel curalit kebut. Aki-aki ti kebut tonggongna meuli nenggel kana taneuh. Gerung si aki ngagerung awahing ku nyeri sarta kituna teh bari nyengir. Sia si kunyang teh. Teu ngadeleh tincakeun. Gawe naon atuh lelompatan maneh teh bangsat ha. Teu neuleuh aduh nya cangkeng ieu. Si aki gagalendang bari hudang. Geus kitu sedut hitut mani tarik. Sakur nu ngariung di dinya ting rareret ka batureuna. I am sorry, Mac. Oh, waduh dah hayang sorry sia. Nyeri we anu aya kunyang sia. Si aki muncarang deui kituna teh bari ngusapan tarang anu bencenur sagede endog soang. Sumuhun. Teu dihaja gitu. Moal cager ku diubaran laja sia. Sugan torek aki-aki teh. Salah wae. Sanajan ditawaran bandrek, aing mah moal cager sia deuleu.
Nuhun atuh Aki. Etang hadiah we kanu corek. Mangga. Belenyeng. Eta lalaki seuri terus ngaleos deui tidinya. Barang kulila mah mau burung we Rustini teh ka udag da puguh lempang awewe teh beda jeung gancangna lalaki. Neng. Sigadu bendu atuh. Sigadu bendu. Cek eta lalaki sanggeus aya di tukangan Rustini. Ditanya kitu Rustini ngalieu ka tukang. Nyeh si lalaki imut. Rustini miceun beungeut bari ngahanca lengkahna deui. Neng. Sai. Aduh, yang lah. Sok. Antosan, segedap Neng. Si lalaki setengah lompat cedug sepatuna najong batu deui wae eta gebru labuh katilu kalina. Rustini ngalieu ka tukang nyeh imut. Jero hatena aya rasa karunya akhirna mah gancang nyamperkeun sarta uga age dihudangkeun. Ih. Nah atuh balangah teuing Kang. Ningali naon sih? Dongengna dicageut nya. Heuleuh para wargi kaum dangu netizen sadayana. Rupina cageh heula carios wawales karangan Ki Wangsa duwi ka dieu. Kumaha terasna eta lalakon Nyi Rustini nya anu sudah kembali gitunya. Rustini is back lah gitu saur bahasa Inggris nama saurna teh. Tah mangga teras manco dina ieu dongeng Sunda anu disarengan ku Mang Caca. Mugi-mugi aya manfaat, aya hikmah utami nama hiburanana tina dongeng anu dipedarkeun. Sim kuring nada dihapunten kana sagala rupi kakirangan sareng kalapatan dina bidangkeunana. Boh bilih aya anu kasabitna minuju alit kasebat asma dewasa oge tempat eta mah sanes ngahaja-haja gitunya mung kalerasan bae. Sim kuring nada dihapunten nu sageung-ageungna. Urang patepang dangu deui dina dongeng salajengna. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.